Cek aing ge naon suara aing bagus ngelehkeun henteu bisa aing ngagitarna ieu sekian lama. Masa Allah banyak bujang ku hari menikah rasep sampai birahi aing ngagalaleter. Aya tak kunaon ini hadekeun aing meni kitu amat ya. Ih, sararieun aing leukeun ini kitu. Ih, aing gila amat. Ih. Tah, gede ku hari mah kotak aing. Lumayan kan. Yes. Tem, itu dia kotak pisahan itu tuh. Banyak itu. Tenang masalah bu, mah yang bisa dibakar salon pin. Ada mau muncul mana dia? Poho ko yang can bere cai. Pin, gede deh rumahnya. Paling mantapnya pin. Buknya jadi sedang nyebda yang dicukur. Woi, Uten, keron dia. Lumayan pin. Bangsat kotak aing si eta. Anu leungit teh ieu kotak aing. 1, 2 kilo. Ya untung bae. Udah dibejakeun ya poin ka Madun. Lamun teu dibejakeun kebiasaan saya tamalingan kotak aing. Mana ieu si Uten? Kotak aing hampir bae neuk kalepasan ya neuk dipaling si eta. Lamun aing lengah dikit tadi, kotak aing leupas ku si eta beunang. Aduh. Lah malah aya indungna doang lah keur molor di si eta nya. Tanya bae ku aing lah. Soalnya indung jeung anak sama bae palalongo. Madun. Ibu kabar racun bau amat ya Madun. Nagari nang aing bae. Sutem Sutem aya naon sutem? Sutem dia nu paling kotok aing. Ngira aku sutem man kutuk dia. Ho aslina geng mah teu bohong. Kutuk aing meureun nyandang kanang dia. Beneran aing mah Madun. Saya tajeng si Apin. Lamun aing lengah dikit, leungit eta kotok aing. Demi nage. Sekongkol ya jeung Madun segana. Kotok aing disumputkeun nya ku Madun.